A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa, di Pulau Jawa teh aya Banten, di Banten teh aya Pandeglang. Beuh mantep. Ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia. Di Belanda teh tenar, di Perancis tenar, di Inggris tenar. Pokoknya masyhur urang Pandeglang teh maling tenar. Bisaan urang Pandeglang maling naon cenah Kiai? Maling daging aya mencit kebo. Urang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh, nu mencit munding, mencit sapi urang Pandeglang. Urang Arab ge bingung, nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal. Eta lah hebatna urang Pandeglang. Masya Allah, maling ge ka Mekah, di Mekah ge maling terus. Pohara. Masya Allah. Ayo ditanya, kunaon sia maling teh? Udah deket Baitullah babari istighfar. Tolol benernya. Pandeglang teh, ieu urang keur cicing di Pandeglang. Terek ngaji simkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai. Kakiaian aya di manehanana, kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurat. Heh, urang Pandeglang mana mantap Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah. Moal pati-pati atuh nyanan. Ya Allah, nah Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna, nyieun gelang. Tapi nyieun geulangna lain cara zaman kiwari. Belum, sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun. Yehe, urang Pandeglang mah tulas sambarang. Make leungeun di luhur batu. Eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang. Dibentukeun gelang. Sanggeusna dipek-prekan. Ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun. Batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole. Ayalah kuari disebut Batu Ngamprak. Neangan tempat jang nguluikeun lalakon. Aya di Cikolaken, Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman. Aya cai di dinya mah dibeulem, dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna, maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu. Heuh maksudna. Terus mah dehem mana bae sia mah kolot-kolot. Tah, kuari teh aya batu beulah di Citaman, Kabayan Citaman. Masya Allah, di dinyala dibentukeun rapih, jadilah gelang. Maka nyieuna disebut
ande mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah Qudisa sirruh, ya Allah ya Rabbi, kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa, bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sageus teh diterima teh meunang balik deui eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton. Jadi boga sejarah lain lalagaan, maka Pandeglang teh disebutna Panegelang. Lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang. Sebab baheula Belanda mah loba Pandendes, pande dan lain-lain sebagainya. Nah, iyalah asal usul Pandeglang. Cik sakaol mah lain kitu. Sasari Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Sasari Hidayatullah tahun 1570. Maka Syekh Syarif Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Syekh Syarif Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes, di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah, Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Syekh Syarif Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang, bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Syekh Syarif Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, mantak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhun mah lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas, bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya na bangsa ke modal kos kitu moal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu, daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepes ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Ya, Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Di dinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan
mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun, Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh paneglaan cek karuhun. Geus paneglaan teh dilempengkeun jadi pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyoret bener atuh. Tuh kan? Iyalah pandeglang, Masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, Masya Allah, masih kena ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moal aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang. Iyalah Pandeglang. Eta sakadar wajah tasmiyah istimewa. Eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat eta. Nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim. Lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim. Baheula teh Anyar teh lain Anyar, eta teh Sudi Mampir. Baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir. Ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan, setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar. Jalan Anyar buatan Danles. Nah, ieu teh katelah bae korenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles. Jadi kuari kasebut teh Anyar. Cek sakaoma lain kitu, aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim. Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin. Gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut. Boga guru mursyid. Sageusna meniti dengan sulukna, jadilah manehana seorang manusia nu berderajat. Hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna, jelema nu mere moal kudu susah sakitu. Jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate, tanamkan di jero hate, lakeun di jero hate, jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun. Geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat. Nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah, moal susah ku mere. Akhirna manehanana ibadah di Anyar, keur carita Anyar heula. Ibadahna nya nama lain sekedar di darat. Di mana-mana beres ngaji ka laut. Di laut jangkar dikahandapkeun, mancing ongkoh, ngajaring ongkoh, tapi sholat ge di luhur parahu terus bae. Jasim luar biasa. Lamun urang nyaritakeun sholat di parahu, aya nu masantren mah cara urang kieu teu kaget. Aya modal ieu. Ndek kumaha coba sholat di parahu ayo. Ya di darat ge carang. Ngomong di parahu. Ya, nah iya di parahu ge salat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mancing dengan sakadar zahirna bae hungkul, mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya abdi. Jasana jang abdi jang fakir miskin. Lauk nonjol sorangan. Mancing merek menang rek henteu sebabnya nana salat di luhur parahu. Tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala, hayang dibawa. Sebab lauk eta kan boga aambeula. Saha ieu nu mancing, saha ieu nu di luhur parahu.
pasti ya aing teh digunakeun manfaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipakai ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ieu alal hak mancing masya Allah barang mancing mulung gede sagesa meunang suraknya ragak deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui nya kieu bae nanya ka kaula kiai kok ragak deui atuh lauk teh boga aambean tolol atuh nyahoun nya nage aduh teu sambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabeng solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok indih ya Allah ya Rabbi kunaas-naas teh ngirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tak ilang karena jasim satu ketika di jasim asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut bae masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rabb sementara angin terus bae niup teu bisa mendarat terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti kamodelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya urang bisa kitu nyandung urang geus ya pokona mah moal kanyahon ku nu kolot dinu kolot aya dinu gora terus haja Agus ka kula menta jampena kae heula Gus tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun tuh ya ieu Jasim luar biasa Jasim masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna bi ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu meunang di laut langsung dibikeun kabeh kena didahar bahkan manehanana nitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa eta mah kitu mun aya anu cerik bebeja ka kula asal nu cerikna umur 17 tahun cewek deui mah bengkol bae jelema heran aing mah tah ieu lah Jasim akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dinya boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dinya boga saeutik bikeun masya Allah muyah-mayah berkah asal yakin modalnya yakin ikan nu hese ge yakin oh ulah menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak cileuk bae beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan kos kitu tah ya urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kene tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantak besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar
ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanna. Nah, eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna anyar, masjid anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna anyar. Hiji sababna jalan menang denles, nomor kedua sababna menang Abuya Jasim. Nu indah deui Dasim mah di Pandeglang. Kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae. Naik ke tangkal kayu salat di luhur tangkal kayu. Wih, hebat jasa. Ngadengena mah urang ngeunaheun. Si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deui. Beak kabeh. Naik tangkal kalapa beak, buah-buah beak. Antak si mah kos kitu beungeutna. Kucem kadeulna. Ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan. Madak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah Kiai Zohir Ambalaya, Kiai Batin ge loba, Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya. Pandeglang baheula mah urang Tangerang, urang Bogor, urang Sukabumi, urang Cianjur, masantren teh lamun encan ka Pandeglang can anggus. Sebab di Pandeglang mah loba ulama zahir batin. Pokona hebat bae Ki Dasim mah sebab manehana mah nyandung opat. Lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 jana babageur. Lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan, lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngaropean. Masyaallah mang nyangukeun mang nyeseuhkeun dongengna bae urang resep kitu teh bisa manteu. Ieu Dasim aya di Pandeglang. Aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almaghfurlah ka Sekong bebeja mali bejakeun ngaranna sebab eta anak incuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engkena eungap di dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana. Imah nang ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya, imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaen eta lamun nu kolot. Nu ngora mah biasa bae sih indah bae. Tah maung leuwih tibatan maung nu kolot mah. Lamun geus manyun bae ge waduh hareuda. Komo lamun geus jebris mah waduh jantung murang. Cak Mama Prawira ulah lah mun bisa mah ulah teh kula mah ya hayang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu. Dengekeun ku kabehan. Lamun orang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember, asar tandean dina ember. Cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju aya kalapa hejo papas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tah cai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana ya yang medit-medit mun kitu boga duit nyandung tah ieu mah moal dibikeun ieu carita Mama Prawira we akhirna dibacaan saenggeus dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang nu moal dibikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatanana namun ka mamana ngabri akur
istimewa we pokokna. Wih, Masya Allah, kamana ya Allah, bajuna akur, sagalan akur. Tilok mararah sama sekali. Eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa. Nah, eta ngara barang ditanyakeun, Mama eta Siti saha jampe? Ti Mama Dasim baheula. Di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim. Kiai zohiron wa batinan, ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae. Iyalah Dasim, jadi boga sejarah. Lamun di Anyar ngaranna Jasim, lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim, kiai kan. Badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten, kabeh dia boga sejarah. Baros seorang nama manusia intelek, ngaranna DJ Baros. Anu ngasahkeun keratonan Banten. Setelah babat Banten teh ngasahkeun anak DJ Baros. Baros teh ngaran jelema. Ya, aat badinya dagang can nyaho naon. Baros. Tuh kan istimewa. Nah iyalah seputar ngaran-ngaranna lamun ku urang ditataan kabeh ge aya wajah tasnya. Labuan, Anyar, Caringin, terus Karangbolong, eta teh aya titi mangsana nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara, harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutnya Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari. Masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeun anak. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang bagus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulana leu kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang. Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari senyit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka irah gitu. Tuh Mama kitu ngan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar kayak itu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si sapoe kuat, 2 poe, 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kula mah tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan, kula mah penting sesok kadoakeun, kemudian dihadiahan, nu nyaho kabeh ge nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadatir ruhi fendi al-Fatihah. Geus we gitu, asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan Ki Dasim teh lain sakadar nyandung, tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantak di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba. Tuh pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor, beda setik lah. Eta teh keistimewaan Ki Dasim teh bisa nyepitan, bisa nyundatarana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi Ki Dasim mah nya nama Ki Dasim lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kadia dicekal doang gitu, make ieu doang simpreng beres, make curug doang simpreng beres langsung
hebat tak kidasi dakwah teh lain sakadar ngaji, lain sakadar ilmu batin, kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan tah gitu kan asal bisa jampena, lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji orang agak-agagan balik ke mana ya aing, balik ke mana ya aing imah nangieun nyana isare di sisamling tempat eta teh beres dah tah ieu kita simda pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug pepet ya Allah ya Rabb pernah sih ge nyundatan di talian gini manya nyundatan di talian beres nyundatan bentak teu bentak-bentak kieu salah nyundatan tawa ke Sunan Rohmat ya belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana pohoannya nanti bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh atuh pararae jelema berangkat deui nya ka Mekah ka ditu bebeja ka guruna mama kunaon dia kukula mah disudatan pararae kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh beak kabeh ya atuh manajang pamajikanana sesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rohmat Godog etalah adu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah di dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain bae di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan cukup simpreng beres ya Allah mun ditolak alan teh kakarake tolak budak geus beres sudah karake tolak beres kehebatan Kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa pada gelang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masantren di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain sambarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehna mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun ka tasbeh eta barang ditingali nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae iya ki oh bener cenah terus we ditinggali heuh ieu tasbeh kula dicokot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aya nyaho ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wallahu a'lam bissawab.